Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi salena pencinta cerita Sunda tan bidungnya Sunda sahabat di mana baik alamatna kumaha dalamang dan dia pamugi baik sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina panangtayungan atau lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihara pusim kuring siang kalian umi. Wargi sadayana nyangakeun cerita Sunda dina judul Si Buncir karangan Philip sabagian ka-10. Hanca urang katunda bagian ka-8 dan kamari nyariskeun Si Buncir harita nuju dahar anjeunna teh acan laporannya ka keluargana jalanan dagangna dinten harita mah teu kagengan artos pisan. Sedangkan hayamna apan disangakeun ka banar teh. Kumaha lajengna carita mangga dijeng ngadengkeun eta-eta landung pang beberahmana. Reng sedahar pindah harita katepas udud bari ngalamun di tegar-tegar ge aya wae perasaan was-was mah. Lantaran geus kapikir lamun bah sampar jalir janggi geus lapur moal kapuluk. Mangka ning henteu nyaho imahna, teu nyaho asal usulna, nyahona teh di pasar bae. Jebul masiem ting tas di mana nganu sidik paromana alum. Teloba omong bus ka jero gek diuk deket Si Buncir. Geuning geus datang Cir. Geus mah. Hasil nu matak mah mimiti aya gejed ieu teh mah. Si abahna keur nyaba atuh teu hasil nagih teh. Cek Si Buncir darida. Sing sabar Cir, usaha mah tara untung wae, tara lancar salawasna kudu we aya gejedna. Malah teu aneh najan nepikeun karugi oge. Tapi mangga doakeun sangkan hidup lancar dina usaha. Gede milik loba rejeki. Sing loba nu mika nyaah mika asih. Asal hidupna kudu bener bageur, jujur jeung satia ulah linyok ulah bohong. Kitu ceuk masih mah patahan. Kak Si Buncir kadengena asa nyerep nyecep kana hate tembus kana jantung parat kana bayah sumarambah ka sakur badan beden ka sakur juru badan deg kana jantung matak ratug atuh kana hate matak pating sareblak anu ngomongna leuleus basana ngareunah tapi pangaruhna gede lantaran lumasa Si Buncir geus salah lengkah salah temimitina kumaha ningali cikan ka indung. Nah, kalangah huleng Cir. Keun wae ulah sedih nu sakitu. Da biasana dagang mah ngan kahareupna mah kudu waspada. Komo lamun hubungan jeung jelema nu can wawuh pisan mah. Cek indungna deui. Nuhun mak nuhun. Gan sakitu tembalna teh. Gancangna poe satulina Si Buncir geus indit di ka Sumedang. Saran pamajikanna digugu mawa hayam teh ngan 20 haina mah. Padahal barang mah loba, di kolong aya 40 deui tapi teu wani mawa loba lantaran bisi nu kamari jeung nu mangkukna henteu dibayar. Sakumaha biasa tiwaduk mah kana mobil dius ka dayeuh. Datang ka dayeuh langsung meruka pasar. Barang jog anjog kanu dijugjug ka sampah teh sepi jempling. Eueuh jelema saurang-urang acan. Ari karamba mah aya ngan karosong eueuh hayaman. Ai ka mana cenah bas sampar teh ieu? Nah manici iseun. Pan kamari mah aya anakna. Karamba ge karosong deui. Ka mana atuh? Ceuk Si Buncir ngomong sorangan panonna rerat-relet ka warung sugane bas sampar keur jajan tapi eueuh geuningan. Si Buncir leuleus lungsek jantungna beuki ratug. Kamelang beuki daria gek diuk dina bangku panjang anu kuleuheup. Panon toleh rerat-relet di barung ku ratug jajantung. Ah, isu keneh meureun. Keun di dagoan sia gerentes hatena tuluy ngabijilkeun rokok maut sabatang parenyun udud
Diuk sila tutug bangun anu tenang nakar, padahal hate nama sama gaha. Panun poe beki luhur panas na mimiti moreret kayan pasar beki rame jelma balawiri. Pabeli tepuguh nu balanya atau anu dagang anu ulin jeung sajabana. Si Buncir terus nungguan susuganan Basampar datang. Tapi nepikeun ka tengah poe teu embol-embol. Si Buncir geus cangkeul hatena beki tepuguh rasa. Jeung nangtung cangkengna karasa nyeri. Aduh, kamana ari Basampar cenah? Pokna ngomong sorangan. Terus nutup ka warung sangu nu teu jauh ti dinya. Biasana Basampar sok ngadon jajan di dinya, malah si Buncir ge kungsi di jajanan sakali. Geus kitu si Buncir ngadeukeutan ka warung baranggok ngan aya saurang anu keur dahar, tukang beca meureun. Da aya anduk leutik nyampai dina tak-takna. Gigireunana dulukuy samak ditunda. Punten, si Buncir uluk salam. Oh, Ujang bade tuang. Cek tukang warung bari ngelapan piring. Bade tumaros Bu. Dupi Basampar angkat ka mananya? Basampar mana Ujang? Si bibi tukang warung kawas nu heraneun da teu nyahoun kana ngaran Basampar. Eta nu sok icalan hayam di dieu Bu. Pan kantos nada di dieu tah. Abdi oge dibayar ku anjeunna. Oh, anu wawag sapuh teh ya. Muhun tukang hayam. Si Buncir deg-degan hatena. Nah, da eta mah sanes tukang hayam. Sareng sanes Basampar deui duka saha? Duka naon pada melanana lati kamari ge teu aya eta mah. Cik tukang warung bari karung. Gebeg si Buncir ngarenjag bakat kuriwas. Hatena panas ya jantung ratug. Nyel ambak bengetna geuneuh kelir beusi atabeulin. Tapi ditahan heula poknanya bari nahan amarah. Nu leres Bu ieu teh. Ih ari si Ujang, nyamun da tukang hayam mah tara matuh di dieu. Ukur enjing-enjing ramena teh tos saep dagangan mah areuwih. Ari anu ku Ujang disebut Basampar mah duka jelema naon eta mah atuh. Leulis ngadengi kitu mah geus si Buncir diuk dina bangku. Dangi gado bari ngahuleung. Geus tegueh yen manehna katipu meleg-meleg. Bawa budak ngora anu ngakukeun anak Basampar ge baturna keneh nu ngahaja rek nipu. Aya naon kitu Jang ieu teh? Cik tukang beca nu kakararengse tas dahar bibirna kutap-ketap keneh. Hayam mang? Hayam kumaha? Tukang beca tengargin. Sumuhun abdi teh ngintun hayam tos 2 kali. Sadayana teh acan dibayar. Pangaji 100.000, taina ngabantun deui 20. Tapi anu pesena kabur geuning. Cek si Buncir bari ngalimba, ambek nyedak tanaga midak, leuleus weh perbawana teh. Oh, kitu kade atuh Jang ulah percaya teuing ka jelema teh. Di kota ieu teh Jang lain di kampung. Jelemana rupa-rupa henteu sarua. Sabab di kota mah loba jelema anyar nu datang ti jauhna. Ka dieu teh ngadon nipu, ngadon ngarah ngarina. Geus hasil kabur. Nu garengna mah nu di dieu we. Itu cenah cek tukang beca nganasehatan ka si Buncir. Nya, Mang. Kakara sadar ayeuna kuring teh bener katipu. Kumaha tuh jangjina teh? Barabat si Buncir nyaritakeun lalakona ti awal nepi ka akhir. Tukang beca unggut-unggutan katara bangun karunyaeun ka si Buncir. Anu geus katipu ku anu ngaku ngaran Basampar. Tah, kitu lalakonana teh mah. Kumaha atunya? Jang geus kieu mah hese Jang atuh. Kabur boa. Jeung ka mana nyusun da hese. Tapi nya di dieu teh kamari mah aya budak ngora pas sore manehna naikeun hayam kana kol buntung. Luka dibawa ka mana eta teh? Tepeti miro saya ongko damang masuk di dieu mangkal teh mah tuh. Kitu cenah ceuk tukang beca deui. Oh, kitu.
eta nu ngaku bas sampar teh sok matuh di dieu mang teu pati marhatikeun jang sabab jelema teh loba ngan memang aya kana samingguna kungsi di dieu lajag lejeg we jiga nama jiga jelema gagah meureun tapi kasieunun eta teh sok mentaan duit ke tukang hayam si tukang beca beu ameuh palang siang jelema teh bener eta mah kitu cenah cik si buncir lain palang siang deui da ku ujang geus kaalaman teu benerna apaan aduh cilaka ieu mah ieu si buncir ngalengak kakara ayeuna karasa yen dirina teh katipu si buncir ngahuleng sajongjongan mah di sanghareupan ku tukang beca si bibi tukang warung ge ngabandungan bangun karunyaeun deui poknanya haritaka si buncir dupi eta hayam bade dicana ka mana ujang sumuhun icaleun bu kawitna bade dibikeun deui ka Basampar da geus janji bade naur nganyuk tapi ari kieu carana mah dia balik diicalkan sanes we dikacerkeun cek si buncir karunya teuing tu ka restoran ngical hayam mah biasana sok loba narimana jigera tepungan ka ditu cek si bibi tukang warung nyaan karunyaeun nuhun bu nanging kumaha atuh Basampar teh nya ibu teu uninga ka bumina si buncir keukeuh inget ka Basampar lapur teh nya bibi madu ka jelema ti mana eta teh ger kitu tukang beca cengkat neme indit mayar heula urut dahar lantaran aya muatan ngareret ka si buncir leos indit si buncir ngarahu sanggeus jajan heula tambah lapar si buncir teh nanggung hayam ka restoran nu ditunjuk ku si bibi geus ka jero telila geus bijil deui paroman alum juga na bae restoran teh dibutuheun hayam hirup si buncir samar bolah ting kudu kumaha ari geus kieu nya kapaksa nanggung deui hayam tapi teu wani jauh bisi kawas ti heula anas capek ari hayam teu payu aduh sok tara kapalang ari keur siap rek nagoge sisi jalan deket pasar sugane aya nu meuli cekat si buncir bari terus melihan tempat nu merenah nu ieuh jeung sakira rame kagiridig ku jelema roba regeureun tanggungan diecakeun si buncir diuk nangkep tuur panonna relet-relet kanu ngaliwat mun aya awewe ngajingjing kantong digare ka pasar sok ditawaran sugan we rek meuli hayam panon poe beuki luhur nu balanja beuki carang lapur teu payu hiji-hiji acan hayam teh kalajol aya hansip regeureun teu ngomong song mikeun kikitil $1.500-an pak arageung lintuh deui cek si buncir samarukna hansip teh rek meuli hayam atuh hansip teh rada keheulun pok ngomong rada nyentak lain nanyakeun harga kami mah ieu retribusi pasar 100 kituna bari nu da karcis luhureun karambah hayam si buncir colohok da can nyahoeun terus melong harita ka hansip lila-lila si buncir kada kodo kana saku baju gorehel aya 100 nyasong dibikeun ka hansip bari jeung bingung keneh naon maksudna hansip teu ngomong deui geus dibere duit mah terus indit mapai kanu sejen imut kaya nu kaliwat da memang kitu tugasna ari si buncir hari tengah ulang deui nenjukeun narikan duit renghap narik napas jero begitu ngartieun kana jalan-jalan usaha maklum can jero pangalamanana aneh ieu mah kalakah aing nu kudu mayar ari hayam teu payu be kudu kumaha ieu cek si buncir bari tangah ti corona asa tuhur hatena bingung tekuhan teu keur kitu jol aya dua pamuda gagah nakar bukna jabrig make jaket hideung dekil saurang di mah make kaca panon hideung rajeg deket karamba si buncir
Peryogi hayam aden mangga aragung geura. Cek si buncir bari nunjuk kana Karamba. Bari surasuri atuhun sama rukna nurek di hayam. Ridu hayam mamang, duitna lah duitna. Cek eta Jajaka bari namprakeun dampalingeun. Nusa urang di luar krieu kawas nusieun kanyahoan ku batur. Kulan si buncir melong balik karung. Kira aku teu ngarti uang keamanan 1000. Har. Pan dieu eus ka hansip beda deui atuh eta mah keur nagara. Ieu mah keur keamanan yo. Cek eta Jajaka bari molotot. Nya si buncir gempur manehna kala beuki bingung nah dagang teh bet kieu. Cana naon geus kudu ngaluarkeun. Si buncir ngahuleng ari si Jajaka ngancam. Buru, untuk mayar dijabal kabeh hayamna. Kek ulah dijabal. Si buncir sieun terus ngaluarkeun dompet di korehan. Dibuka dicobaukeun anabreh aya duit salamar deui ribuan. Eta teh keur ongkos balik. Lemun si Jajaka mendingan sakila nyamber dompet, duitnya dicokot, lung dompet dibikeun deui. Leos indit bari ngagedig ditutulkeun ku paneuteub si buncir. Aduh Gusti, geuning keur sial mah teu kapalang ieu teh. Cekatena si buncir bari gagaro terus neureuy ciduh mata kuatir. Tetenjuan si buncir jadi ranyai kararoneng, ras inget kana papatah Nyi Soneng. Anu sakitu heurasna ngalingan bisi katipu bisi kabobodo. Tapi kumanehna teu didenge ari pek teh ayeuna mah jadi kanyataan geuning. Nya tungtungna si buncir teh ngarasa pusing. Ari rasna nasib diri nepi ka ngalaman kitu. Keur mah eukeur ditipu ku bah sampar. Katurug-turug duit nu aya nuntutan beak. Malah ayeuna mah teu boga pisan da dipake ku Jajaka anu teu peden da dipaksa ku Jajaka nu teu boga tanggung jawab. Alah, moal aya gunana dagang di dieu mah. Jigana mending balik ke kaya kieu mah. Lagian dibawa deui hayam teh. Lebar didagangkeun oge da eueuh nu meuli geuning. Si buncir taah eueuh harapan kana payu. Poe beuki burit hayam teu payu hiji-hiji acan. Harga yang ditanggung terus lempang mapai sisi jalan bari ngalamun. Dina ku banget ngalamunna teu sadar yen dirina teh lempang di tempat nu rame. Loba kendaraan beca pabuis, motor ting salber, mobil manipating Darius. Ari nu inget iwal ti kacilakaan katipu karbut kabobodo. Hate panas di jantung ratu sirah lieur ambek kapagung. Bangsa teh sia mun kapangih mah ditanya deui sia yak ditampilin sing lebihkeun ka jeding tah yak ditonjok lebihkeun ka bocok tuman mah dibere ampun ku aing. Kitu ceuk si buncir bari terus lempang tungkul. Atuh paeh ceurik paeh panon tinggal rungna mobil teu kadenge. Pasuliwerna kendaraan teu kaciri. Larasaan teh keur limpang sorangan di tempat nu sepi jempling. Bareng nepi ka parapatan, kedua jurusan aya mobil sedengkeun si buncir nyolonong meuntas. Teu luak liuk jongjon tungkul bari ngalamun. Untung mobil kaburu mengpar ngan supirna ngambek. Olo kaya nu hiji mah kalepasan da keur tarik. Lajan teu nubruk si buncir ge tanggungan mah beunang. Cekit prak gurag cenah Karamba hayam murag. Selangna oge pegat Karamba ngagorolong panto hayam molongo anu sabelah harita murag nu sabelah di mangga juragit. Rancatan mabuk ka tukang beca anu karak nyol. Atuh supir teh menten ampir weh tabrakan. Atuh ting gorowok eta jelema. KBG nyarekan kasih buncir make polo atuh mentase sia teh nyaho jalan rame. Cuk supir bari ngelol tina janela. Tukang beca memehan nampiling da pipina rek babuk rancatan. Sakitu ge untung katakis. Si buncir harita sepa teu ngomong da sieun ka alak indik neangan Karamba.
Nu hiji ngagorolong jauh pantona muka, hayamna bari tinggarapak, nu hiji deui mah pejet ka geleng mobil. Be, cilaka. Cilaka, ya cilaka. Ceka teh si buncir bari lampang limpeng samar pola. Tapi najan kitu ge aya keneh jelema nu karunyangeun. Karamba hayam dicarokot dibawa ka sisi jalan. Nu kageleng ge didudut dipindahkeun ka sisi. Hayam tinggarapak aya nu paeh opat, anu leupas aya 5 burber teuing ka mana tinggarapak sieun. Ka sisi Kang, ka sisi jalanna macet ieu teh yeuh. Ceki jajaka bari nuyun si buncir diajak ka sisi jalan. Supir ting pelotot tukang beca nulak cangkeng tapi rek ngambek teu tulus karunyaeun ka si buncir anu sepa reuaseun. Gek si buncir diuk sisi jalan, gigireunana geus nyampa karang bahayam. Eusina geus ngurangan, tapi najan kitu ge si buncir ada tegar. Aya nu haat mantuan nulungan. Lila pada ngariung tapi geus puguh taya korban jiwa manusia. Nungtutan harita tinggal leos bari aya nu ngagerendeng. Kenai ditumbal ku hayam asal ulah jelema nawe cenah. Baturna ngaheueukeun ngemplong hatena nu beh jelema nama salamet. Lalu lintas lancar deui kawas teu kungsi aya kajadian naon. Tinggal si buncir anu ngarahuh leuwas kareuleunahkeun. Meunang sabaraha jongjonggan mah ngahulang bae teu mikirkeun nanaon. Nya sang disadalila kumpul deui dalam butanana, beungeutna jiga getihan deui. Laet kana karamba pejet hiji di jerona hayam paeh saopat-opat. Renghap narik napas jero beki loba kasusah teh. Karugian beki gede, dagang geus taya sumanget, barang urangan duit teu meunang. Duh Gusti, naha bet asa kabina-bina teuing ya sia teh. Cik si buncir inget ka Gusti arikeun kitu mah. Hanjakana teh saeutik teu sadar kana kalakuanana. Anu kumaha ngabobodo ka indung, kumaha ngajual barangna sasatna mah modal teu halal, buahna ge karugian lain saeutik, untung nyawa teu jadi korban oge. Keur hulung kitu aya nu ngadeuketan lalaki geus kolot. Pakaian basajan, teu make sendal-sendal acan, make duduk sama, baju batik geus kucel, gek diuk gigireun si buncir. Re ka mana ujang teh atuh? Bangun karunyaeun nakar. Bade dagang, Pak. Nanging kumaha teu jadi kieu yeuh? Mawa hayam 20 siki, nyesa sakieu. Paeh opat sawareh kabur. Hah? Rugi pisan ieu mah yeuh, dasar keur sial tara kapalang. Cek si buncir bari ngalengis panonna melong kana karamba anu geus pejet. Ari ieu sesana kumaha? Aduh taak abdi teh Pak. Maksudna bade wangsu we. Keuli ku bapa dibeli 500-an. Cek eta lalaki jiga rek nulung ari pek. Itu geuningan teu ngarasakeun kana rugi. Duh Bapak, abdi teh geus rugi sawaraha juralit. Lamun hirup dibayar 500 beki rugi atuh. Cek si buncir ngalengis deui bet asarianeun anu nawar. Nyayang sabaraha tujang? 15-an Pak. Mahal teuing. Jabah hayam beruas teh sok begang. Ah! Daru mas lagi karak bieu. Maknya ujug-ujug begang sok tara umum Bapak mah. Si buncir ada nyureng harita teh hatena keheuleun. Ujang tara percaya, Bapak mah geus pengalaman kana hayam. Bari teh kungsi kajadian hayam keur ulin ditewak. Terus ditimbang beratna ya 2 kilo. Disentak ku Bapak teh, dicarekan lak-lak dasar. Nah, ari di kilo deui teh. Kali 1/2 kilo jang. Cek eta laki bari papata
Si buncir ngadilak saeutik kita percayaan sabab gede bohongna. Komo atuh ai disentakan ke bedog mah tina 2 kilo teh jadi sahuapeun cek si buncir terus memeres karamba arek dibawa balik. Ida heueuh komo aya mujang mata dibawa tabrakan. Wah ruasna ge make pisan eta majang pasti ukur sakeupeun eta teh cek eta lalaki bari nyerengeh. Si buncir teu ngomong jeleus indit bari nanggung hayam hatena ngegeremet mungkongang mah hayang nampiling ka eta jelema sabab kanu keur susah teh kalah ngece jeung ngajejelek. Eta jalma teh nuturkeun bari ngomong, "Bapa mah daria jang, yap kadiekeun kabeh. Diborong ku bapa ngan teu wani ari 15 mah. 5 lawe we nya. Asa jeung karambana da bapa ge hese atuh mawakna." Kitu pokna harga geus naik tapi hayang jeung wadahna. Si buncir teu nembalan terus limpang beuki gancang. Ngajuk ka stamplat rek balik ka wadok. Ari eta laki terus nuturkeun pok ngomong deui, "Kumaha jang? Dibikeun atawa moal? Jeung tibatan dibawa balik ka mending jual ka bapa. Da moal leungit jinis atuh." Pokna kawas nu keukeuh jeung satengah ngaheureuyan. Si buncir panas hatena keur maeukeul loba kapusing. Ari pek ngadengi omongan kitu teu katahan amarahna nafsu ngagedur minuhan dada. Regedeun terus ngecagkeun babawaan rancatan dipaut ret ka eta jalma. Disangka nama si buncir derek mikeun meureun. Nya si lalaki teh harita seuri marah mah pok ngomong, "Tah kitu atuh. Samarukna moal untung dibeli 5 lawean teh sakalian jeung madahna. Sok hitung kaninya sabarahaeun tah." Bari tuluy tungkul ngelikan saku baju ngodok duit meureun. Ari si buncir geus bea kasabaranana. Teu anta parah dihiuk, cebuet kata laki dibabukan kurancatan mangkaning awi sapasi. Dibabukeun sisekeutna nyapu gue eta laki mending ngagero aduh ampun naon eta ampun bari undur ururan dipina kabeunangan tarang buncunur rancatan teh nyayang sabaraha kali modal sakalian sia laka bila-bila teuing ka aing teh kitu ceuk si buncir. Malah bari hiung cebuet ngababug sakali dikeuna kana cukang irungna cangan bijil getih seger. Eta laki katurun lengan tetenjuan ranyai kararoneng terus sasampoyongan bumi alam asa dengdek bru namru. Nama eta jalma teh kapaehan teu inget kana nanaon. Rog loba jelema bari raung naranyakeun aya naon cenah atuh si buncir ngajawab kalayan tenang bari diiteu ku rancatan rek nipu ka kuring maksa minta hayam jeung badahna. Di mana kantor polisi pak? Rek digusur ya jalma teh tuman ye ceuk si buncir kanu ngariung. Oh tukang nipu kumaha ieu teh cek jira laki minta hayam bari maksa malah make gancam segala rupa nya teh diantap ku kuring teh dibabuk sekalian samarukna rek sieun kitu tumaan teuing tah ceuk si buncir teh aya kasiun malah asa budal amarahna asa copong hatena ka keuheul ti tadi minuhan dada ayeuna bedah. Atuh ngariung salideret rata-rata percayaan ka si buncir lantaran si buncir teh ciri urang kampung pakaian basajan jeung mamawa rancatan deui tangtuna ge pedagang leutik. Si buncir teu mali rek nanaon kop kana babawaan regeyeng ditanggung deui indit ninggalkeun anu ngariung
Puguh we nu ngariung teh bingung sieun katempuhan. Anu embung kababawa mah harita teh kontan tinggal leos. Anu karunyaeun cicing keneh. Tapi kulantaran pada ninggalkeun akhirna mah kabeh indit eueuh anu pipilueun. Untung eta lalaki teh teu lila kapaehanana. Kulisik usik terus hudang. Nangkep tuur baling usapan pipina sirah karasa liur beungeut nyareli. Edan kamana tah si wawolak teh tah? Bokna bari alak ilik. Tapi si buncir geus teu kaciri teuing ka mana inditna. Nya tungtungna eta jalma ngaharuk bingung awak nyareli hayam teu hasil. Kocapkeun harita si buncir anu keur mejehna teh semplek nincak semplak. Geus anjecleuk dina mobil anu geus pinuh kari ngadaguan hiji deui cenah. Teu lilajol awewe ngora saurang gek diuk gerung mobil dihirupan gereyeung maju ninggalkeun stamplat. Mobil ngadiu si buncir ngahenen dina jog tukang lamunan kumalayang niheulaan balik ka imah. Kabayang kini soneng anu ambek-ambekan pantesna teh waktosna wargi selena teh nya kapan. Rupina dipungkas dicekapeun duikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Si Buncir karangan Klik sabagian ka-10. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan insyaallah bagian ka-11 dinten enjing dina waktos sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daun kending. Namancen sim kuring Mang Dina Mara ngahaturkeun nuhun ku paratosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.